Allah mah tarasulaya sebuah Allah rezeki keur hirup di tanggal walar ku anjeunna kabuktian ku urang teh mina kadaharan papakean jeung padumukan mah geuning tara kungsi teu aya kitu eta teh aya wae aku mah ngawitan sieuna teh upami tauhid ngajarkeun esensi upami selain tauhid ngajarkeun bentuk gitu ya upami tauhid ngajarkeunna kalebet upami selain tauhid ngajarkeunna kaluar tadi geserkeun eta naon kadaharan baca dina Quran Gusti Allah kadaharan teh keur nangtungkeun tulang tonggong itu kadaharan disebutna teh berarti bentukna mah tiasa naon wae kan tiasa sangu tiasa sampel tiasa hui tiasa jagung prinsipnya eta kalori gitu seberapa kalori kebutuhan jasad supaya kehidupan berlangsung takwa Allah tadi tanggal walas digeserkeun ku jalmi kafir teh kana selera gitu dugikeun ka aya acara wisata kuliner kadaharan teh dijajadikeun kadaharan dijajadikeun bumbu lagi dianeh-aneh dipikeun ka tempat dahar lagi nya disesuaikeun penyajian lagi tah bikin kakajadian orang manggih sangu jeung uyah jeung cengek nuluntungan asa diteunteuinganan ku Allah teh jauheun kasukuran padahal nyieun beas 5 siki orang teu bisa buru-buru sangu sapiring sok nyieun beas 5 siki teu bisa tapi dibere sangu sapiring ku Allah jauheun ka bersyukur sebab naon ku jalmi-jalmi kafir diajak keluar dibungguan direka-reka dijajadiku terus diajak keluar sehingga standar orang itu jadi di luar tambah tak lagu manggih sangu sapiring ukur jeung uyah jeung cengek teh wah urang teh asa diteunteuinganan ku Allah teh asa dijolimi gitu padahal rasa nikmat sanes aya dina renang dahar jeung rendang centang teu nikmat dahar jeung uyah ge centang teu nikmat dan nikmat mah lain sakartum la yazidanakum lamun anjeun syukuran segala rupa ge bakal karasa nikmat segala wala in kafartum in azabi lasadid lamun anjeun teu iman sagala ge karasa nyeri kitu rek daharun rek naon lamun urang teu syukuran da jadi nyeri eta teh tapi lamun syukuran mah da naon-naon wae ge jadi karaos nikmat kan gitu ya eta teh